bodoh jadi tenang. Kalem-kalem bahaya orang bodoh teh atuh. Salat ge bodoh mah tenang bae. Allahu Akbar. Kumaha teh kumaha? Lah, mun ditanya Allah mah nyahoeun ieu. Beres luhur teh jelema kos kitu eta. Atuh emang bisa rasa kitu atuh kumaha. Geus teh diutar diatur deui. Urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu. Bener apa henteu cai sah henteu dipake wuduna, terus make syarat, terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los. Maka lepis, maka kaos hidung, pet dikatukangkeun. Salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kieu ge ka Allah mah nyahoeun ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Tuh beda tuh. Sia ngaharep ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah. Teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh sakitu bae. Tapi lamun urang bisa ndeuleu make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu pertiweun kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta dok Allah mah nyahoeun masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat daga tuh bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut atuh teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae kadang kos urang kos ahli sunnah kadang kos Muhammadiyah kadang kos Persis kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh taeta bodoh nukos kararitu. Bismillahirrahmanirrahim. Urang gagarak datang ke makom syariat atuh ngomong teh syariat baik teu meunang make hakikat. Ilmu syariat adalah ilmu fikih jurusan syariat ngaranna ibadah. Lamun urang naik deui urang boga ilmu torekat jurusan tasawuf geus kadituna ubudiyah. Lamun tadi sasaranana adalah zahir. Jangan bener zahir we, bener syarat, bener rukun. Lamun kuari sasaranana adalah qalbu hate beda atuh zahir jeung batin tadi mengurusan teh sing hade sia ngalawuduna beungeut boga batasan leungeun boga batasan ketika beungeut teu kakumbah cek urang nu nyaho teu sah sia wuduna berbicara syariat ketika wudu leungeunna sikut henteu kakumbah nyana nu geus nyaho ge boga kayakinan wudu aing teu sah cak batur nu nyaho sarua teu sah sia wudu sia. Salat kudu katutupan aurat begitu salat horeng samping tukang bolong teu make calana ngagayot nyana nyahoeun bahwa eta ngagayot nyana ge atuh boga perasaan teu sah salat aing kitu keneh cak nu syariat. Dirapihan ku urang syariat teh make kitab dimimiti parukunan takrib riyad fathul muin naik fathul wahab ikna terus ka majmu syarif
letik Manjusari datang ke kita berallah puhuna kali itu wah ngapa bener zahir antara sah izin tesah haram halal makruh sunah mubah batil pasid etalah nyaritakeun sakitu bae puluhan jilid kitab ge sah teu sah kitu afdol teu afdol haram wajib sunah eta bae syariat etalah nu dititah teu puas ibadah teh naik deui ka pengurusan batin da dititah ku Kangjeng mun hayang ngeunaheun mah ibadah teh di jero hate teh kudu dipicen masih wallah hiji bae di jero hate Allah bisa atuh alhamdulillah mun haju bisa sorangan mah komo wabillahi taufik Allah nu bade taufik mungkin baik lamun teu bisa geus dimetodekeun aya cara janga bersihan batin ngaranna ahli sufi ilmu na thariqah jurusan tasawuf mulai kurang raga urang batinna roh teh digambar lantaran aya lelembutan anu nempel di dinya nafsu di lelembutan mentak nafsu bisa dingaranan awak bisa dingaranan ruh bisa dingaranan nafsu bisa dingaranan nafsu teh nafsu zatiyah nafsu hiya etalah ngaranna lelembutan geus ku urang melalui guru dibayangkeun digambar awak urang nu kudu dipiceunan tina latifatul qalbi nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu picen hadirkeun nafsul kamilah nafsul radiyah nafsul mardiyah nafsul kamilah lamun geus nafsul ammaratu bisu'i nafsul lawamah dieuweuhkeun ku urang ditendeunan nafsu nu bagus dina lelembutan nu geus katangtuan tadi bakal lain deui nyaho engke ka jelema nu ria nyaho ka jelema nu ujub nyaho ka jelema nu hubbu dunya nyaho ka jelema nu hubur riasah tina kicupna bakal ketebak tina lempang bakal ketebak tina diuk bakal ketebak segala rupa nganyana teu meunang tubak-tebak cukup bae dirina nu nyaho lantaran dirina geus leupas tina masih wallah nyana nangis jeung Allah bae lamun nyin pondok deka Allah bae teu maksud hayang masyhur teu maksud hayang dunia teu maksud hayang motor hayang mobil lempeng we Allah ngeunaheun bakal na salat ngeunaheun zikir ngeunaheun ibadah ngeunaheun kumaha ngeunaheunna kainginahanana teh lantaran diri nangan ka Allah doang ke di mana-mana aya jelema nu datang ka nyana nu sugih teu sieun dipenta lantaran nyana teh hayangin kana dunyana nu sugih aman bebarengan jeung nyana mah pejabat lantaran atuh nyana teu hayang kana jabatan moal aya anu ngageser babarengan jeung nyana mah aman pejabat ge kabeh jelema ngarasa aman lantaran naon nu aya di leungeun manusia nyana teu hayangeun aman bae kabeh lamun boga kahayang engke jelema nu sugih mu maing ngomong jeung kiai eta kunaon kitu kakarek ge wau aju dipenta bae aing teu aman ti jalana
pejabat gitu kene maling amal jeung kiai teh kurang teu aman aja minta tulung mah proposal melulu teu aman dan lain sebagainya jawara teu aman kabeh teu aman sebab dimanfaatkeun moal ngeunaheun tapi lamun ka Allah bae adapun nyanana deuk nyumbang deuk mere pejabat deuk ngangsongkeun jasa jawara jadi kalang dada atuh mangga bae ngan nama geus ka Allah bae pokona mah nu di pikiran teh hiji bae hayang deukeut jeung Allah emang urang jauh deukeut ngan urang rarasaan jauh Allah nama deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid Allahumma maha uninga memeh urang diayakeun geus nyahoeun Allahumma haningali meme urang aya geus katingali ngan perasaan urang kahijab antara urang jeung antara Allah ku nafsu nu ditumpakan ku setan didingalah ku urang diomean terus diomean step by step tahap demi tahap makin bagus makin hari makin bagus makin hari makin bagus butuh ka jelema sebab jelema mah teu bisa ngamangpaatkeun teu bisa ngamadaratkeun janu ngamangpaatkeun nu ngamadaratkeun mah Allah jelema mah paling ngalem jeung nyacat geus aing teu hayang jeung manusia adapun manusia ngadeukeutannya kumaha kabae mangga dunia gitu gini dunia teh bahrun amikon warikona sung kathir dunia mafana wahayang aing ngahiji neangan anu rusak mending kanu nyieun dunia adapun dunia titirilikan kos cucurut datang anu sabananyana aing moal jeung nafsu sebab nafsu macilaka inna nafsala ammaratun bisu yaitu ku nafsu aing pepegatan jeung nafsu sabisa-bisa aing nafsu ge seseleh kitu kene setan datang ka betaheun karuru setan di dirina lantaran tirok di paraban setan teh di awak urang malah lintuh sebab babarengan berjamaah jeung urang nah makin bagus aya makom-makom di makom tobat sehingga karasa tobat teh di makom tawakal sehingga karasa tawakal teh terus di makom ridho karasa ridho teh naik terus plek bae seakan-akan naon nu kadeuleu teh Allah bae sakumaha kamari maneh dibere mata sumuhun nu saha eta mata nu Allah nu ngicepkeun Allah nu dideuleu ku maneh naon makhluk Allah ai makhluk Allah nu dideuleu ku maneh robah jeung cicing nanang saenang Allah berarti kicep maneh kicep Allah nu dideuleu makhluk teh aya Allahan geus engke boga rasa ja aing neuleu Allah bae kabeh nu kadenge ge suara-suara ti Allah teh suara naon bae ge mun ti digerakkeun ku Allah mah moal aya soraan urang boga suara urang ya Allah kadang-kadang suara urang dicabut ku Gusti Allah boro-boro suarana urang nage dieuweuhkeun ku Gusti nu Allah geus suara nu aya di batur ge nu Allah ngagerakeun Allah ceulina nu Allah dibere ngadenge ku Allah suara nu kadengena disorakeun ku Allah jauhna naon aya Allah jauhna naon nu kadeuleu Allah nu kadenge Allah nu karasa Allah jauhna naon di dunia teh ngan Allah bae hungkul eueuhna naon jadi mun nyana disebutkeun aya si mbak teh mana eueuh Allah naik oh ieu urang diuk nang Allah di dieu nu mantak didiukeun teh cek hakikat mah ku Allah ka dieu sia diuk sia di dinya tungkul sia sia atulang Allah kabeh ge mantak ku aing didatangkeun ka dieu ku aing sia deuk disalametkeun tuh ini sia ke puncak ka ditu bawa tuh simba ulah kena kanyahoan kudu di imah sumputkeun ku sia ayo bawa nyawa sia bungalau di ditu murah jeung sia mah duit loba ieu ayo geura geus datang ka ditu bukaan habek nang saha eta dang Allah
kunaon dek dicilakakeun dek dikanarakakeun ku Allah cokot teh duit korupsi sia maling teh bahasa teh keren we korupsi padahal maling teh cokot dibawa ka iba dibelikeun dibangunkeun didaharkeun kunaon eta dek dicilakakeun kok bisa kitu atuh kumaha aing we jeung pangeran sok tuh tanya sia ka aing jini kumaha deui atuh jak kabeh ge nu aya teh Allah bae teh kabeh teh wah beuki luhur tauhid urang kadituna urang teh bisa paham ja urangna teh terus mikiran teh Allah bae tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq urang napakuran khalqi makhluk bae ditapakuran teh ditapakuran teh dipikir ku urang ditujukeun kana ka maha kawasaan Allah ka maha agungan Allah maha sagala-gala Allah engkena urang bakal menghormati sesama makhluk sebab aya Allahan di dinya ketika aya reungit nempel ka awak urang sia reungit ciptaan Allah aing ciptaan Allah sia bisa hiberkeun nang Allah sia eta bisa intip di leungeun aing nang Allah aingna nu Allah nang Allah ku Allah sia ge nang Allah ti Allah ku Allah meureun sia eta titah ngadahar darah nu aya di aing meureun eta teh rezeki sia geus aing menghormati ka sia ajakan anak incu sia ka dieu reungit menghormati reungit bangga tuh geus saya teh dikumaha-kumahakeun reungit teh Allah nu maha uning nyaon Allah be sia geus ngahormat ka reungit teh lain ka reungit sapira reungit disintreuk ku sia bisa tapi sia menghormati ka aing menghargai ka aing lantaran reungit teh ciptaan aing hiji nagara hiji bangsa nu bisa nyieun reungit kecuali aing ditujukeun ka aing naon di dunia iwal ti aing sia nanang aing itu nanang aing berarti aing jeung aing wae eta mah eueuh masalah mangga bangga geus satungtungnyana di dinya nyedot diantepkeun bae urang dihargai urang kembae nu Allah ieu kanu Allah deui mangga bae nyanggakeun geus baygon baygon tenang aya oray datang ka dirina ji adu aing ciptaan Allah diuk di dieu ge menang Allah ti Allah ku Allah ka Allah jaing gede ka Allah aja sia oray datang sia nang ngitakeun Allah leumpangna ge ku Allah aja sia datang ka dieu atuh menang Allah cenah aing ku sia digegel aju pae atuh japah mah ira ge atuh mah aing mah nyanggakeun sadaya-daya los gegel ku sia ja Allah ieu hakikatna mah moalna naon engke beuh saya oray kitu bae coba ge cek tadi ge can makomna mah atuh ulah can makomna mah tuh lumpat begitu aya oray teu lumpat dicarekan ku Allah sia kurang terlumpat pan kumaha Allah ge rarasaan sia kumaha rarasaan sia aing nyaho makom sia makom syariat kunaon sia terlumpat digegel modar sia bahaya sia neraka sia ai can makomna mah teu ulah oko suku kula didongengkeun teh ai can makomna mah ulah sok sambarangan aya santri aya kiai mencit kotok santri gitu kan maksudna atuh santri neangan kotok ke mana inya gede menang 3 poe kajahoan ku kiai oh ceng lah tuh kotok-kotok Allah ieu sia ge nu Allah ku mama dipencit geus janu Allah ieu kabeh nuhun atuh dipagahan ta kunyana menang 3 poe teh embe kiai nyoba da dipencit atuh kiai neangan embe atuh kunyana dipanggihan mama hampura lah jakulan nu Allah kiai ge atuh mama nu Allah embe ge nu Allah kukula dipencit ja nu Allah ieu pancak mama ge kitu cek mama kahayang masa imbang mah atuh atuh gede teuing sia atuh eta teh lawan teh can datang ka makomna mama teh ulah kitu tetep bae can datang ka makomna mah syariat ganti bae oh kesalahan mama tuh eta diganti bae ku mama tah eta kudu kitu syariat deui bae sebab naon ahli hakikat mah geus eueuh kotok eueuh embe
leungit mangga teh teuing cartuan Si Abdul Qadir aya nu laporan anjing na leungit teu nyaho boga anjing eta mah hadam-hadamna bae miara anjing jaga-jagaan hartana sedengkeun hiji anjing 100 gram di pakaian emas bebeja ka tuan Syekh tuan aduh anjing nu anu sok ngajagaan anu teh leungit emas da ulah deui ka karak emas da anjingna jeung siana aing mah moal kudu mikiran jawaban kitu abad tiada aing mah eueun naon cenah ayangan Allah doang itu cenah itu harta besi leungit mun teu dijagaan mah bawa kabeh paling kabeh masalah aing geus eueun naon di dunia ngan Allah doang hiji sakira-kira leungit bakal moal diteangan jangan Allah doang nu ngayakeun Allah nu ngeuweuhkeun ya Allah atuh kumaha Allah bae mun masih keneh urang leungit diteangan syariat ngaranna syariat teh ngaranna mantap geus ulah diteangan geus ulah naon-naon urang boga cincin kemudian cincin urang dipake haju aya nu menta urang oke nih ieu teh daripada engke ka babawa salat jasa cincin dipenta aduh mending ulah dibikeun bikin nu urang embung bae tah eta mah resep keneh bisi ka babawa salat tungtung mah pelit bae eta kos kitu dunia mah kitu bae kudu kumaha tah geus ulah dipikiran luhur teh ge kos kitu teh nah beki luhur geus datang ka hakikat ti syariat naik ka tarekat bagusnya na sulukna jeung kholwahna sehingga teu betah jeung makhluk katebetahan jeung makhluk teu percis digambarkeun okos Kangjeng Nabi mantas ti guha teureuseupeun ngadenge obrolan makhluk kitu keneh Kangjeng Nabi Musa alaihissalam barang turun ti gunung Tursida cak kana ngadenge suara-suara manusia persis kok suara bedul bae lamun sakira-kira eta dianggerkeun suara eta dararasaan eta moal bisa dakwah Kangjeng Nabi Musa lantaran nilai jelema kos bedul nilai jelema kos monyet nilai jelema ngadenge suara-suara bedul suara monyet kunaon eta lantaran nikmat jasa ngadenge suara Allah tas ngeunaheun ngadenge suara Allah ngadenge suara manusia okos urang mantes lalaunan ngobrol jeung kabogoh aduh maningis aku cinta padamu ngahiang-hiang da suara teh ngahiang-hiang hiang berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Waduh, eta ngejegar-jegar kana hate dada. Aduh, sayang, gua teu kuat ngadenge sayang doang. Urang mah pan datang ka kuari can urang disebut sayang. Encan, jaetonya nya lagi teu bogoh deui ka kapak saka urang. Aduh. Eta lamun geus ngadengkeun sayang atuh pan ngeunaheun jasa kana hate. Urang geus caritakeun cinta nyana cinta urang sayang nyana sayang haju urang ngadenge suara jelema pabelsat teu ngeunaheun eta kakarak makhluk jeung makhluk ieu mah jeung khaliq teu ngeunaheun mantak atuh Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah dicabut deui kanikmatan eta engke bae cak Gusti di akhirat moal bisa dakwah anjeun dibalikeun tet karak biasa deui masa kira-kira eta teh dicabut teh kumaha dakwahna deuleu jelema kos monyet deuleu jelema kos khinzir ngadege suara-suara khinzir kabeh cabut ku Gusti Allah engke bae di sorga cek Kangjeng Nabi cek ka Gusti Allah begitu Kangjeng Nabi Musa dakwah terus rindu kanu eta Gusti hayang amat rindu jas ku ngeunah-ngeunah teuing mukalamah jeung Gusti ieu mah jeung kos kitu dibere sakapeung waktu ku Gusti Allah sedetik semenit dicabut deh Gusti seraku ngeunah-ngeunah deui ngeunaheun jas teu kuateun Kangjeng Nabi Musa ninggalkeun eta ketika dicabut engke bae di sorga tah urang ge kitu mun ngobrol jeung kabogoh teh tambah lagi waduh teh jauh hujan sing geleger galedeg itu terus bae mangkana di sisi kuburan no problem ngeunaheun padahal mah kuntilanak loba antepkeun kunti-kunti urang-urang ya urang ge keur ngahiji jeung kunti ieu. Masalah. Ku hidayah. Datanglah urang ka martabat wali ma'rifat. Jati ma'rifatna ma'rifat khosoh. Di mana halatun idza wasala abdu sumya arifan billah. Geus beda urang. Tadi ti syariat geus ngageser di tarekat geus lain deui rarasaan teh. Geus embung ngahiji jeung jelema lantaran asa lain deui
urang mah lempeng ikhlasnya nama mun ngariung hayang berkat bae geus teu betah jasa. Urang mah mun nyaritakeun lillahi taala nya nama pas ini amplop bae teu betah hiji jeung nu kitu teh. Teu betah tah. Kuari mah naik deui tek bae geus aya dina makrifat khosoh wali Allah kuari mah. Mimiti urang masinikeun sah jeung teu sah, batil jeung teu batil, pikih acuanana urang teh hayang bener susuganan we urang ka sorga acuanana sakitu. Kuari mulai ngalingitkeun dunia alhamdulillah bertorekat teh hayang jeung Allah bae hayang ge sorga embung dunia geus ditinggalkeun hayang teh akhirat nu dimaksud akhirat kesenangan akhirat surga ketika urang geus jadi wali dunia teh hayang sorga teh hayang ge nu nyieun dunia jeung sorga dibere sorga teh hayang cenah aya bidadarian ulos jang sia aing mah hayangna jeung Allah bae geus puncak jasa tah mah sedangkeun Allah nu diharepkeun wusul teh wallah nu bakal kapanggih di akhirat Allah nu ieu teh Allah nu bakal kapanggih ku mata urang nu kuari mah kapanggihna ku mata batin eta teh Allah nu kuari nu kurang disembah Allah mah ngan eta henteu dua henteu tilu hiji qul huwallahu ahad hiji bae Allah nu bakal dipanggihan ku urang Allah nu kuari ku urang disujudan teh mun kuari urang geus usul ilallah geus wauh jeung Allah atuh Allah eta teh kuari nu Allah bakal kapanggih di sorga teh kuari urang geus datang ka Allah asa bareng jeung Allah asa ndeuleuh ka Allah asa ngadenge Allah kamari mah asa dideleukeun ku Allah asa didengekeun ku Allah kuari asa babarengan jeung Allah geus datang ye kuari paeh jeung hirup akur teh geus ka situ berang jeung penting akur neuleuinten permata batu jeung batu kolar bakal akul bae eueuh hargaan hiji Allah geus nikmat hirup teh ngeunaheun nya masyaallah kalem tidak bae atuh mangga bae jak kuari ge keur babarengan jeung Allah mantap begitu maut ditanya di kubur malaikat munkar nakir nanya man rabbuka barangan punya tanya segala je berarti kiamat cek malaikat sebanyak malaikat kiamat man rabbuka ulah sok macam-macam segala tuh tanya segala cicak malaikat munkar lagi kiamat sekali dia man rabbuka lah aing teh geus wauh jeung Allah di dunia kene di luhur pan aing ruku aing sujud aing zikir eta babarengan jeung Allah make tuh nyatanya kos teu percaya bae bejakeun ka ditu widih cek munkar nakir asa kieu tuh nya ele malaikat munkar nakir ge kuari urang ye ditanya ku polisi Polda ditanya ku polisi Polres urangna urang ye anak buah Kapolda kata urang gubernur lah teh nyahoeun Polres teh bahwa urang gubernur trit mana sim macam-macam sia nanya kaya je kula mah tugas tinggal tugas aing mah teu moal sim geus tenang emang siapa bapak bejakeun ka ditu ka Kapolda bejakeun aing gubernur gitu mohon maaf ya dirantai sia ku aing jangan bisa ngarantai polisi jangan eta toh ieu ge sarua malaikat munkar nakir dirantai sia ku aing eta geus loba jasa dongeng gos kitu para wali Allah Imam Sibawai bae man rabbuka ka dieu malaikat man kalimah naon man jepan nalanya kalimah kalimah naon pan aing mah jago nahu sia batu mah santren kan terus tanya kan mondok mah mondok atuh je atuh geus tenang we bebeja malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka cenah jaknya sok make tuh nyatanya emang gua wah atuh tah mah geus wauh jasa jeung aing sia teh mah ke nanya ngapan kula mah tugas atuh geus bejakeun bahaya sia nanya eta mah tah mah geus ma'rifat tah mah ka aing bebeja hampurannya makana maksud tuh nyatanya segala tugas ma'rifat tugas wauh jeung Allah tuh badak jelema ahli ma'rifat mah kadaleun ego padahal lain ego nyana keur di makom hakikat nyana keur di makom hakikat kadang-kadang nyana teh galak kadang-kadang teu karasa nyana di makomna lantaran neuleuh nu salah teh harenges neuleuh nu salah teh harenges sebab nyana geus aya di makom eta teu karasa
dibantak Gus Dur ngomong ceplos-ceplos atuh teu rasanya nama sebab di makomna ketika ditoel Gus kenapa begitu atuh nggak tahu saya juga nggak tahu begitu cek nya teh atuh hese bae geus saya di makomna nya kos kitu tah nu mandak geus datang ka luhur gitu kadang-kadang sak oh aing salah ge lain salah naon atuh beureun aing waduh aduh sabodoh lah kumaha Allah bae geus bae sebab nya geus aya di makom nah ti makom syariat naik ka makom torekat naik wari ka makom hakikat ilmu tahakkuk jurusan-jurusan hakikat ieu sasaranana adalah ruh geus ruhna teh ya diomean kunyana sebab awak ieu hirupna kuruh awak urang bakal napaeh di mana ruh geus kaluar paeh awak urang dibawa ka leuweung ruh urang nu bakal menghadap ka Allah kamari ieu urang geus wauh jeung Allah roh urang menghadap ka Allah teh atuh geus wauh jasa jeung Allah teh tenang-tenang bae kasieun balik wari ka urang ka iri urang siap-siap henteu paeh encan siap encan wauh urang jeung Allahna Allah mah galak sedengkeun cak Allah ulang ngeridit sedengkeun urang terus bae kan ngeridit sia daek paeh embung heulanan guna tuh nyana ge nu ngeridit can siapeun paeh sebab naon boga rasa salah eta terus bae eta mah hawa nafsu teh mah kos kitu mah ketika zeuk bae nu mabok teh sia-sia paeh henteu aing mah teu siap kunaon boga salah aing jeung Allah kunaon tuh mabok aing can ditobatan Allah teh ngalarang ka aing mabok bae sia teh kunaon mabok dibawa ku nafsu nu mamawa urang plek terus ketika nafsu nangis diluluhkeun ku urang nafsu ge ka urang tabe sieun ka urang nafsu geus urang salat teu ku nafsu urang puasa teu ku nafsu urang zakat teu ku nafsu urang haji teu ku nafsu ngaji teu ku nafsu kabeh eueuh nafsu ieu teh atas perintah Allah Subhanahu wa taala nikmat bakal nu mantak ahli Allah mah betaheun di masjid kunaon gitu nu mantak betaheun di masjid ieu keur babarengan jeung Allah mun kaluar ti dieu ieu tempat anu mulya maknya ninggalkeun tempat nu mulya muru tempat nu teu mulya urang bungah pan belon masjid teh tempat mulya urang di jero masjid kunaon hayang gegeraan hayang ka tempat nu teu mulya berarti jelema bego eta geus lamun aya ustad gegeraan kaluar ti masjid ustad bego Ustad bego eta gegeraan eta tempat nu mulya kunaon gegeraan muru nu teu mulya ta eta teh ahli hakikat mah seuseurean lamun aya ustad gegeraan di masjid da ka mana dek ngariuk ka sakadar Jawa Ambon ieu mah masjid kemuliaan masjid mah geus luar biasa Kangjeng Nabi nu nyaritakeun di Allah teh nyaritakeun dina Al-Qur'an tempat numpang mulyana di dunia mah masjid kuari kupat kepot gegeraan muru ngariung sakadar Jawa Ambon berarti kan eta kiai bego bloon asana di dieu termasuk bloon kabeh bae atuh ai nu lain kiai mah ngegeuraan kaluar ti masjid pantes ieu mah kiai gegeuraan ninggalkeun kamulyaan je atuh pantes ku Allah teh diangkat darajatna ge kuruna ge tenang di masjid teh kakarak ge ieu salat duha 8 rakaat baca ku aing surat Kahfi beres Kahfi Yasin beres Yasin Waqiah geus beres tah aya nu ngagerokeun Pak cak anakna ieu tuh mama tuh ngageroan moal ye keur kagok maca tabarok aya tatanggana jahe ngagerok tungguan sakedeung digerokeun ku pamajikanna mah angel ka keluar giliran bae ku jahe kupat kepot eta mah bloon deui bae tah udah Masya Allah zawidi zawjatan aduh nah urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus dula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji jiji atuh kakak mah kakak bae ka ditu tempat eta tempat ieu keur carita tempat pan urang
jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulya kok urang embung ka masjid aya naon ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal Ambon we betah didinya aya kuntilanak masalah teh kuntilanak bikana taunya lalakina teu betah nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar aya naon di diri urang aya majelis taklim kok embung ka majelis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis taklim kok hayang gerak keluar kuari di imah urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pemajikan urang tempat curhat zahir batin curhat luhur handap guari orang boga kamar tesa kedeng jangka waktuna 1 tahun 2 tahun ja awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabla dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh kunci ke urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan di kamar eta nu mantak abuya selalu di dinya bae boga kanikmatan data di dinya secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin di dinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah aya lazat ibadah sabodo sedek nulikeun deuk teu sedek milu zeuk teu sabodo aing mah aing di dieu bae aing aya nikmat eta tempat teu sembarangan. Nah gitu keneh kamar urang ketika kurang dipakai terus ibadah malaikat datang hadam nah malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang kayak dihudangkeun ku jana teh hudang bareng hudang jija pocong orang tetangga nu paeh teh sia das moal teh aya hadang urang biasa karasa kurang karasa suku teh dikitu-kitu urang usah sah ulah sieun eta hadam urang terus urang ibadah mantep nah kuari geus maca Quran urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang di mana urang maca Quran bari tadabbur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macem-macem kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri batur geus teu nyahoeun dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu wa man la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya nama salilah hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal macan nu naon deui eta bae kajen ku kumaha ge eta bae cenah mah eta bae geus cenah mah aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal poe ge bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge
hal ataka haditsul ghasyah atuh mayur lantaran nyana kerasa jeung Allah pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean fuh hah eta cai nyeri beteng fuh hah tanyakeun kumaha eta paeh Dewa baca agar paeh. Tah, eta lagus kitu terus be ayat-ayat. Nah, babacaan nu mana anu nikmat. Engke dibere urang zikir. Sesuai jeung petunjuk guru. Awas, tarik napas. La ilaha illallah. Tarik la ilaha illallah. Terus kadituna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah engke beda zikir nu geus dimorokobahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul segala rupa dikencenkeun kan la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urang dek cepet mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat diberengeun bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae aya nu dibere ngeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu. Nah, aya jelema dibere lambat jam sabaraha kadang-kadang teh nya nama zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 berang saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan nu kempes ban segala macam geus macem-macem lah jam 1:30 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah la pepegatan jeung alam sekitar nyana keur jeung Allah kok jam sakitu sih pernah menepukan jam segitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu dibere ngeunah ku Allah teh dibere ngeunah kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara zikirna bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahana mah sarua ngan beda tingkahna atuh salah tah mah kos kitu mah si ieu mah jam sakitu diberengeuna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing tilok husu ai ka aing mah Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita keneh keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang teh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya mantak sih nya tah geus aya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabaso sih nya tah keur ngeunaheun eta jeung eta lah terserah dirina masing-masing nu pernah dibere ku Allah keur kumaha mantak aya jelema ye guguru sangeusna guguru tarekat maksudna henteu bisa nyana kholwah teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan teu bisa atuh lantaran setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa lempang kuari nyana di kamar bae lah sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru
lah geus bae kholwah bae nya terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anakna kabeh dek mau ka rumah sakit moal abah mah geus kumaha Allah bae dek anu ngurut henteu terus bae nya zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ti horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horengan aya kanikmatan saat jana dibere setruk dipake zikir ka Gusti Allah Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ka rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah panyakit abdi sebab ngeunaheun biasa meureun mun ditambah panyakit tambah ngeunah ka Gusti ji atuh deui kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kada hate nya pendek nya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulur pegapkeun sia mah jak kasep ja sugih aing siap deui neangan deui he teu ngeunah rupane ora pira tapi rasane atuh pribadi lagi ngeunah di kumaha tuh atuh teu bisa dikitu-kitu can puguh nu geulis can puguh nu molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate kumaha ngeunaheunana ketika nyana neuk mandi dibawakeun anduk ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun ketika deuk ka mamana sendal dan lain sebagainya ketika dek sare keke di kepangebutankeun heula ketika dek sare keke pangmencetankeun heula ketika servisna pohara nih atuh ieu mah hese ninggalkeun anak anu kieu bae masyaallah kutang geus ngabeldeh ti heula kadang-kadang jeung nu geulis mah muka kutang angel datang ka turun deui temperatur aduh Gusti Allah ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin atuh geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abahna mah teu reseupeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah jak kasep kos bapana waduh tapi ternyata boga iya atuh geus jodoh nyana terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan ieu mah dihihileudan aing aja nyeuleus sia teu sregep asana lah dikawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun bae teu jadikeun nu kadua katilu abek kolot blon eta kolot lah tuh ku batur geus terhibur jieunan atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleu ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleu andiukna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi, para rasul dibere mujizat, hiburan para wali dibere karomah. Kumata diantarana mundar gembul teu subuh-subuh. Eta karomah eta. Campur genderuwo. Macam-macam karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embung nyana ngadoa ka Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun tah dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah teh tuh aing teh terek ditanya ha eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul ajo pae jadi tembong-tembong eta mah karomah cisoka eta mah kos kitu mah nang ngawirid atawa make pelor jeung cau Ambon ajo diangsurulkeun ka luhak
tahan kapacirit saya dik tawa sungkunan mah kos kitu mah nu boga karoma mah ketika haji wali mah dibere bae ku Allah pasti teh mah geus dibere bae geus aya bae engke nyana ge tercegang kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teu dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya kanya alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah ta eta bungaheun nyana mah aya urang mah lain budak kapanggih jeung aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak tolol teu budak aing kiai sia kunaon mang haji deh puyang aing mah kasia tah itu kapanggih di jalan sasalaman kos babaturan mah aing teu hayang kapanggih jeung saya kunaon kadaanan cium tangan mah tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae resep aing mah bejakeun cium tangan kitu eta mah kiai Golkar tau kos kitu mah jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur makin teu dihormat alhamdulillah makin teu disebut alhamdulillah rabbil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol nage jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini hayu komo jeung rangdang orang madoy eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusa nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan geus ka Allah nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya keutamaan doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina aya jelema dibere dalail ku hiji kiai bebejala ka kiai hakikat mama kulan abdi ieu geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asana teu ngarenahan ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ieu cenah geus ijazah mangkana ijazahna ijazah wajib kajeut ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun haju kudu kumaha baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi eta bae sia mah lantaran percaya aja kiai hakikat tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sabaraha ulah loba 7 bae sitik amat cenah hayang keneh dia 11 kiai hayang keneh 40 hiji kiai hayang kena enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus Waalaikumsalam kiai cenah ieu kaganggu kunaon emang tadina ieu ngawirid waqiah oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokkeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya anu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid inro aya ada asar eta mah gedean pelet nu dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil di pelet ih teu naon Quran sakitu mahal pake ngawirid nu bau bloon tah nu nyahoeun mah kajeun teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan nangan 7 heuh sebab diri siapa caru aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lo mah geus ngabiasakeun maca mantak aya 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun bakalna kadeleuna walah wah weuleuh
lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang. Bahaya kos hizib ripai, kos hizib nasor sing hade tete kos karar itu termasuk dalail. Geus ieu mah ringan-ringan bae. Mun urang neuk hayang sugih maca waqiat teh kudu jeung doa-doana, lamun jeung doana ijazah khosoh ngaranna. Aya doana babari teh mah doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deukes baca waqiat engke ge sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiat haju hayang sugih bae. Ti kuari macana waqiat asal memesare baca asal memesare engke 5 10 tahun karasa. Oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa. Mantep mun dagang maju dagangna, mun tani maju tanina, atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah. Eta urang teh istiqomahna. Nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya kaunggulan. Geus ieu awak urang wadah masjid, wadah gunung-gunung itu wadah, waktu ge wadah, wiridan ge wadah kamulyaan jeung darajat urang, di mana urang keur pasna eta didinya keur dibere kanikmatan. Urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah, masrahkeun diri ka Allah, wiridna teu hayang nanaon. Ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah, asa lain urang, asa Allah bae. Urang teh asa didieukeun, dilempangkeun, asa urang dikiceupkeun, didengekeun ku Allah, engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah. Tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah, asa di mana nikmat gan eta hayang terulang deui hese kapasrahan urang nu pol di nolkeun sama sakali, nolkeun diri urang teu sambarangan. Mantak ke berangkat deui tah nyana ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere, henteu terus dibere. Cak Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandangna. Hiji waliullah ke sabulan dibere, sabulan teu sabulan dibere sakali, ke sabulan dibere sakali, deui sabulan ngan dibere sakali kanikmatan. Nyana bebeja ka Gusti, ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali. Cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep. Mun cara naik mah morosot deui, naik deui morosot teh tak aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep. Tah eta geus kitu teh resep biasa tah. Urang lamun boga ka bogoh tah urang teh ayeuna nyili bae ka bogoh urang neangan tah urang teh ku di teanganana resep. Waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa. Waduh asa jadi raja koang-koang. Di teangan teh aing teh resep di teanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara. Lamun urang bobogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang. Cenah bogoh pan teu neangan heran aing mah. Berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ieu. Asana cinta monyet ieu mah ieu. Ih lain cenah cinta kebo. Gitulah mun urang dibanding-banding moal aya anggeus dah nyaritakeun hakikat. Ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda. Ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah. Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna, mun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun. Aya tek-tekna tah kula keur bisa ilham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna. Nah etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah. Nah kitulah keunggulan tempat, kitulah keunggulan zikir, kitulah keunggulan maca sholawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul hali wallahu